Ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihati. Utawi kurban iku sunah kang den kukuhakeun ing dalem sakabeh pirang-pirang arah-arah wa yazidu taquha lan den kuku. Assalatu wassalamu alaik. Ayeuna urang kana fikihna nerangkeun hukum kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sadayana nyurkeun dihapunten tina sadaya kasalahan tina pembacaan anak, tina jabar jerna, tina mauqial iromna, mubtada sareng khobarna, fi'il fa'il jeung maf'ulna. Nyurkeun dihapunten ka para kasapuhan. Sareng tina masalah berkurban abdi yakin para kasapuhan para bapak langkung uningan ya masalah kurban. Ya abdi bade nerangkeun nyaeta sesuai kateranganana di masalah kurban. Pastina seueur anu salahna. Nyuwunkeun dihapunten. Nyuwunkeun eta dimaklum. Bismillahirrahmanirrahim. Babud dohiyati wal aqiqati. Jadi merangkap utawi kileki iku bab di dalam mentelakeun kurban wal aqiqati lan akikah. Ari ieu bab bade nerangkeun kurban sareng akikah. Jadi gabung akikah ge gabung dina babna kahiji. Sebab sami bae ibadah kurban sareng ibadah akikah sami bae. Ya. Hewan nama sawi bae. Hewan nama sami bae. Lamun embe, lamun kebo, lamun sapi, lamun onta sami bae. Eta hewan anu sah dipake kurban jeung akikah sami bae tina hewanna oge tina syarat-syaratna. Makana ieu merangkap hiji babud dohiyati wal aqiqati. Ari ieu bab ari nerangkeun masalah kurban sareng masalah aqiqah. Ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihati. Utawi kurban iku sunah kang den kukuhakeun ing dalem sakabeh pirang-pirang arah-arah wa yazidu taquha lan den kukuhakeun apa lan den puhi apa pukuhe kurban fi haqqil hujaji dalam hake wong kang ngalah haji di Mina ing dalem tanah Mina. Wa yadkhulu waqtiha lan manjing waktuha apa waktune kurban idza tala'at syamsu tatkala muncul apa sarangenge wa madolan lewat zamanul yasau apa zaman kang ngaluasakeun salatul idi apa salat lebaran wa khutbataihi lan khutbah lorone lebaran wa yastamiru lan ngalewat adau ila ghurubi syamsi apa ngalakonan mari suruh panon poe akhiru ayami tasriki salah sati ing dalam akhire pirang-pirang dina tasrek kang telu sakitu heula. Ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun ari hukum kurban sunnatun muakkadatun eta sunnah muakkad. Sunnah muakkad aya sunnah muakkad aya sunnah goer muakkad. Ya mah kurban sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Ada sunnah goer muakkad mah kasunahan perintah Rasul anu teu dianjurkan. Tapi ketika dilaksanakan mendapat pahala. Seperti dina salat sunnah bae aya salat sunnah muakkad aya salat sunnah goer muakkad. Seperti contoh sunnah muakkad dina salat nyaeta salat muakkad ya. Ba'diyah maghrib jeung ba'diyah isya. Nah eta muakkad. Goer muakkadna eta qobliyah maghrib jeung qobliyah isya. Nah udah gitu. Lamun boleh memilih mah gitu. Mending keneh urang salat sunnah eta dina mantos maghrib. Jeung dina mantos isya. Ai bagusna mah nya qobliyah nya memehna nya mantos.
Ya kitu dina sunah sami bae dina masalah kurban maka masalah jantunkan eta dina sunah. Dina fardu oge sami dina fardu dina ibadah aya dina ibadahnya sami aya ibadah mahdoh aya ibadah guer mahdoh. Ibadah mahdoh nyari ibadah anu pokok, ibadah mahdoh ibadah anu pokok seperti sholat, seperti puasa Ramadan. Eta anu pokok ibadah, eta ibadah anu pokok. Terus seperti zakat, ibadah pokok, zakat fitrah kan wajib. Zakat amal, ibadah mahdoh, ibadah anu baku anu pokok. Ayeuna aya ibadah goer mahdoh, ibadah tapi salian anu pokok seperti baik kepada sesama sedekah ya eta goer mahdoh. Hukum kurban eta sunah muakkad ka sakabeh perkara dina segi pandangan naon bae eta sunah muakkad kok diperkuat deui di anjuranana kasaha pihak Yahudaji ka hakna jalma anu munggah haji di Mina anu beraya di tanah Mina ayeuna bulan haji diperkuat deui sangat dianjurkeun deui ya. Sunahna nyaeta ka jalma anu keur ngalah haji nu aya di Mina. Berarti ya sunah berkurban lain hanya ka jalma anu munggah haji bae anu keur tepat aya di tanah Mina gitu. Ka urang oge dianjurkeun aya di luar tanah Mekah. Tapi dikumpulkeun deui, dianjurkeun deui, diperkuat deui anjuranana eta pikeun jalma khusus pikeun jalma anu munggah haji di tanah Mina. Urangnya sami ka parentah anu gaduh leuwih harta. Cek tadi sakabeh ibadah aya waktuna. Ya waktuna berkurban iraha. Ya eta wa yudkhilu waqtuha ila dhalati syamsu wa man zamanu yasau salat waktu berkurbannya eta ketika keluar matahari panon poe keluar iraha keluarna eta lewat waktu anu luas pikeun migawe salat lebaran. Berarti tina poena lebaran eta waktu ayeuna tidak berkurban boleh niat berkurban dipuji we henteu sah henteu asup kana berkurban hanya asup kana sedekah biasa. Kenging pahala mah dan pahala sedekah biasa henteu kana fadilah anu tadi diterangkeun fadilah kurban. Kudu aya kudu masuk waktuna nyaeta waktu berkurban mulai nyaeta keluar matahari sampai ke nyaeta waktu anu bisa dipakai sholat id. Geus intina mantos sholat lebaran haji. Sampai mana? Sampai mana batasanana? Sampai ke nyaeta wa yastamiru ada ilal sampai ke suruk panon poe sampai ke tenggelam matahari nyaeta poe akhir poe tasrek anu 3 poe eta batasna eta lebaran haji mah poenan lebaran tanggal 10 terus akhir batas akhir berkurbannya eta tina poe tasrek akhir poe tasrek anu 3 poe. Poe tasrek eta tanggal 11, 12, 13. Ya. Eta poe tasrek berarti waktu berkurban eta hanya 4 hari waktuna. Tina satauna ieu berkurban aya waktu. Berarti poe lebaran misalkan tidak poe lebaran
boga milik umpama kaisukna poe tasrek tanggal 11 na gaduh masih kene waktu berkurban bisa gitu nya masih lebat waktu berkurban jangan jadi teu kudu dina poe lebaranan bae tanggal 11 belas tasrek can gaduh mungkin ya aya milik tuh disangka-sangka tanggal 12 nah aya leluwihan rezeki tanggal 12 masih kene jadi ke berkurban terus masih kene nyaeta aya satu hari dari tanggal 13 haji ya akhir peta rekta sampai ke tenggelam matahari ke sore eta masih aya kene upami aya milikna nyaeta menang 3 poe ti lebaran haji ta eta masih kene jadi lebet kene berkurban upami dijantankeun kurban lebet kana pahala kurban 3 poe peta rek kali itu nama eta tos lewat waktuna sanaosnya eta gaduh milik tapi tos luar daripada waktuna sanajan diniatan berkurban dijadikan kurban tetap teu jadi hewan kurban tapi manfaat bae lebetna kana sedekah daging biasa bae sedekah daging biasa gitu ente masuk kana fadilah berkurban aya waktuna ibadah sakabeh ibadah aya waktuna termasuk berkurban